Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadayana patapang dangudeui sareng sim kuring dina pidangan dongeng Sundanya. Saha atuh cenah pribados teh mangga. Mitra kengeng nyebat ka pribados Kang Aris we kitu nya nu gampang gitu Mitra. Insyaallah urang lajengkeun deui Mitra hiji dongeng anu parantos digarap ayeuna teh insyaallah anu bagian kadua atanapi episode 2 dina judul Di Arah Pati. Sateuacanna haturkeun nuhun mitra sadayana nu parantos kersa ngadangukeun ieu dongeng nya di channel YouTube Suka Seni Sunda. Mangga like-na, share-na supados pribados langkung semangat kitu nya midangkeun ieu dongeng. Oge teu hilap ku pribados didoakeun sing sarehat, sing ngarageng milik kanggo mitra Suka Seni Sunda sadayana nu ngadangukeun ieu dongeng boh dina HP-na, boh dina TV-na, dina komputerna di mana wae wilujeng ngadangukeun. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa mulangkeun ka sono sareng janten pangmebrah manah kanggo mitra sadayana. Mangga kamari teh pamitelpat mah ieu dongeng teh parantos dugikeun ka era moal nyampeurkeun ka masigit. Da biasana ge tara kari-kari ayeuna indit ka masigit. Sieun katara teuing aya nu di anjing caina. Anggur rek ka imah si Mistam deuleunan Rek badami susuganan we si Mistam bisa mangolkeun engkom. Tah mun beunang rek dibere hadiah nu gede ku aing. Ceuk hatena bari tuluy turun ngoncikeun pantona. Sarta geus kitu leos indit ka kidul muru imah sobatna Ki Mistam nu sarua pada orang dinya ngan rada pajauhan. Teu lila geus datang kaburuan Mistam. Kabeneran kadenge geus hararudang sarta kadenge keur di dalapur jigana keur saliduru. "Tam, Mistam." "Saha?" ceuk Ki Mistam bari olohok. "Ieu kuring Sueb." Ceuk Sueb mani di tasjid nyebut Suebna oge. "Jap ka dieu atuh, Eb. Naha mani subuh-subuh keneh geus ka dieu? Boa-boa aya keperluan penting beureunan." Ceuk Mistam bari mukakeun panto ngajak asup ka sobatna. "Ye pugu, nya ieu ge mana ka dieu oge aya keperluan. Tapi ari penting mah henteu ketang, sakadar rek ngobrol hungkur ieu mah." Ceuk Sueb bari asup ka dapur sarta gek diuk hareupeun hawu. Di ditu tuh. Dilebet geura Eb, ulah di dieu kotor." Ceuk Mistam ka Sueb ngajak di jero. Keun we atuh ngeunah-ngeunah si duru puguh. Da make lage pakaian kotor ieu. Baik we atuh ari resep si duru mah kawas kuring ge ieu. Ceuk Mistam bari nyeng hareupan deui sobatna. Aya perlu naon atuh Eb ka kuring teh? Penting teu?" Ceuk Mistam nanya deui bari ngasongkeun rokok karetek nyuguhan semah. "Lain, ya kuring teh aya kahayang nu teu parok jeung nu sejen. Aduh teuing kumaha euy." Ceuk Sueb ngamimitian nyaritakeun kahayangna. "Naon kitu?" ceuk Mistam bari olohok. Ke urang lalaunan geura. "Bisi aya cak-cak bodas." Ka dieu geura ka dieu, dengekeun sing deukeut." Ceuk Sueb bari derekdek nyaritakeun maksud kahayangna ka Mistam. Nyaeta hayang boga pamajikan kaneng Komariah putra Pak Haji Japar anu geulis. "Tah kumaha euy, satuju kitu mun kuring boga pamajikan kadinya?" ceuk Ki Sueb ka Mistam bari melotot neuteuk. Mistam ungut-ungutan bari seuri nyerengeh na jero hatena. Beuteun deui ka kujur ngarampakan nu badan ieu mah. Cing atuhnya. Sakitu kala ka irung teh namur segede hawu. Nya ari pikeun kuring mah sarua syukurna we ari maneh mika hayang ka putra Pak Haji mah. Kacida pisan kuring ge panujuna. Susuganan we atuh bener-bener kalaksanakeunana. Eta kira-kira narek nanyaan euy." Ceuk Mistam bari neuteub. "Tah ieu nu kuring rek dibademikeun teh. Malah rek sakalian minta tulung ka maneh perkara nanyaan. Piraku ari kudu jug-jug jol we nanyaan. Leheung ditarima, mun teu atawa ditampik sapa jodogan sedang awewena neng engkom canyahoun jeung kuring mika cinta ka manehna. Tah ku kituna kuring minang saraya ka maneh
kumaha jalana atau iya carana ieu teh supaya bisa ngolong-ngoloh heula neng engkom gitu. Eh sugan teh nanyana kuring maneh teh geus pas ini janji jeung nu geulis pahet di jero ati paduduaan yen rek sarumah tangga kalawan sarua cintana ari ieu kakarege rek diol-olo. Cek Mistam bari seuri sarta melong ka Sueb. Nu matak Tam, kakarege dewek ieu teh nu hayang. Tah ku kituna cing, sugan we maneh bisa mere jalan pikaeuleunnana ka dewek ieu teh piakaleunana sabab moal salah maneh mah loba pengalaman kana soal awewe gitu tah. Cek Sueb ngolok ka sobatna. Nya ari kana soal nu kitu mah euy di dewek moal teu nyampak ngan kudu sabar narekahanana. Jadi lain ku jalan kasar gitu tah. Lain ku jalan diolo deui. Lain ku jalan diolo deui. Tapi ku jalan nu lantip lemes teu kaciri yen urang boga perbuatan. Malah engkena teu bisa pukah atau pegat papacanganana jeung Ahmad. Timbul ka urang manehna mika cinta kitu tah. Ceuk Mistam bari rada nyerengeh. Tah cing kumaha akalna teh jigana ngaran rada ngarareunah kadenge nama ieu mah yeuh. Ceuk Sueb bari geser diukna ngadeuketan Mistam. Jadi hayang nyaho? Ceuk Mistam nanya. Nyapu gua atuh mana nanyakeun oge hayang nyaho. Da lamun seug hasilku tina bungahna dibere bong-bolongan ku maneh mah jigana sanggup ka maneh mere hadiah 50.000 wae mah. Cek Sueb kacida hayangna dibere bong-bolongan piakaleun ku sobatna. Kieu dewek nu neangan akalna di luar. Maneh nu kudu neangan akal di jero. Hartina dewek mah rek ikhtiar pijalaneunana mukakeun antara Ki Ahmad papacangan jeung Neng Komariah. Ari maneh beda deui. Maneh mah sing daek rajin ti ayeuna ngaraketan Mama Haji jeung Ibu Haji. Keun ari jeung Neng Komariah mah heula. Samalah jeung Neng Komariah mah sabisa-bisa bae, ulah sabiasa-biasa gitu, ulah rek neundeun semu-semu bogoh. Atawa semu-semu rek di anjing cai teh. Poma ieu mah ulah lantaran bisa jadi gamah. Dewek ayeuna keneh po ieu rek ngaraketan indung Bapak Ahmad. Kawan tu deui dewek jeung Ahmad teh bareto mah kawas jeung maneh. Yeuh batur ulin. Ngan dasar ari manehna makan kaluaran sakola luhur, dewek mah sumogol SMPG teu tamat, jadi rada paanggang ayeuna mah. Engke ge tangtu maneh dibere deui beja ku dewek. Sagala hasil dewek tarekah tong sieun teu hasil. Tah kieu pek ieu dengekeun caritaan dewek. Ceuk Mistam ditungtungan ku ngaharewosan. Sueb ungut-ungutan sarta bari marah mai beungeutna tina satuju kana caritaan sobatna. Heueuh bener si laing mah beres pisan eta. Jadi alhasil dewek mah kudu ngaraketan indung bapana neng kom gitu Lin. Si laing nu usaha di luar. Ceuk Sueb. Nyata kitu? Ngarti geuning. Ceuk Mistam bari nyerengeh. Nya tuh Tam, dewek rek balik kitu mah. Pek didoakeun sing pada hasilnya. Ceuk Sueb. Nya jig ka ditu, didoakeun. Tembal Mistam. Kejlig, Sueb turun ti imah Mistam bari heheotan. Hatena ngarasa gumbira pedah menang bong-bolongan nu pihasileun ti sobatna. Wanci beurang haneut moyan, Mama Haji Japar ngabaheuhai calik dina kursi panjang di teras hareup, ngadangukeun manuk kukut keur disarada. Dasar Mama Haji kasenengna teh ngukut manuk. Titiran, beo, japati, jeung baster, kitu deui titiran sababaraha kelatan. Manuk-manuk jalaligrah maleberkeun jangjangna. Disarada patembalan. Mama Haji mani gumbira, marah mai mani ngalengak. Serebeng sesep surutu, regocai kopi tubruk jigana geus haroream ingkah kaleugeut ku sora manuk anu kacida lalucuna. Keur kitu jol Mang Sueb, api-api nempuan manukna. Manehna ngarasa bungah yen papanggih jeung Mama Haji. Sabab geus sadia pisan pikeun piobroleunana. Ngabalada arek ngolo Neng Komariah. Ku sararae manuk teh Mama. Kaleresan Mama mah kagungan manuk lalucu. Ti mana ya teh Mama? Ngagaleuhna
Cek Mang Sueb bari logojo nyamperkeun ka teras. Nya Jang Sueb. Ugu mama ge tadi teh haroream ingkah kapelet ku sorang manuk sakitu balagerna gitu jeung kacidahara de sorana. Cek Mama Haji mani kembung pangambungna peda dipuji manukna. Dupi ieu teh mama ngageuleun ti mana? Cek Mang Sueb sakali deui nanyakeun. Mun teu salah mah eta teh Jang Sueb menang mangmelikeun Cap Ahmad ti Jawa. Malah kabeh manukna oge taya nu meunang ama pribadi. Anu matak ama kacidanya ahna. Peda nu merena eueuh. Hitung-hitung gaganti anu bogana. Meureun da sararea oge urang dieu mah geus terang Cap Ahmad teh pimantueun ama. Ku kituna ama geus teu asa jeung jiga asa ka anak pribadi. Malah ibu nama sapubeting estu ceurik balilihan ditinggalkeun ku Cap Ahmad teh. Sokomo deui si Nyai, kurang sare kurang dahar. Kumaha teu are kitu nah atuh dah. Hahadean teu keur saralakola keneh. Geus hampir 1,5 tahun. Kitu Jang Sueb. Anu matak ama teh leungiteun. Ku kituna hitung-hitung gagantina ieu manuk kitu. Cek Mama Haji mani togmol nyaritakeun ka nyaah ka pimantueun jiga anu rasa agul pedah putrana meunangkeun Ahmad budak perceka jeung nyaahna. Atuh Mang Sueb alohok hate nyeak ceuli beureum. Kawas nu kabentar gelap pedah boga rasa asa kapeupeuh panten. Rek waleh ka Mama Haji ngolo-ngolo susuganan Mama Haji aya kareteg manahna mika nyaah ka manehna. Satuluyna niat rek mulung minantu. Satadina sakumaha papatah mistam sobatna teh rek dijalankeun. Tapi ari kieu mah taya harepan. Sabab Mama Haji geus ti heula manten nyarita yen kacida nyaahna ka Ahmad teh. Initna ge pada nyaleungceurikan. Keur kitu torojol ti jero Neng Komariah nangeui baki dieusi kopi panas sagelas. Maksudna nyungguhan Sueb. Da katingalieun barang datang oge aya Sueb. Dasar Neng Komah jalma akuan saulal saelol teu waleh dihormat-hormat. Boh ku basa, boh ku tingkah pamolah matak pikaresepan anu tatamu. Mang ngaleueut Mang, lumayan da teu aya rencana ningan. Cek Neng Engkom bari imut mandi leleb ramah tamah teu ngabeda-beda semah. Boh kanu jauh, boh ka tatangga, ka pangkat atawa cacah oge hormatna sarua. Mangga Neng. Cek Mang Sueb. Sorana hampir kapengkek. Hate dadak-dadak nyeblak, jajantung ratug tutunggulan. Panon hanteu ngiceup-ngiceup, neuteup nu lenjang tur geulis, imut manis ngagelenyu, biwir ipis semu amis, pinarep nyeungseung paleungkeur sok matak pika uruyeun. Atuh bati tingkaralak, Mang Sueb neureuyan ciduh. Geus kitu Neng Komariah terus ka jero deui. Ninggalkeun Ramana jeung Mang Sueb nu keur pasing hareup sing hareup. Ari menggah mah Mang Sueb mah teu waleh ngeleter. Ngadeg-deg saluar awak, panon mundelik nuturkeun tonggong Neng Kokom. Sedeng bibirna kumetap, kerelek ciduhnya disada ngaliwatan ti corona. Kadinya Sueb, lumayan ci kopi panas. Da mama mah paling resep ari nginum kopi tubruk teh. Sabab seungitna lumayan matak seger kana awak. Cek Mama Haji bari neuteup ka Mang Sueb. Mangga cekap Pak Haji. Cek Mang Sueb sorana pegat-pegat tumeh keur ngalamun asa kagebah ku Mama Haji ditawaran ngaleueut kopi. Kunaon Jang Sueb teh kawas-kawas nu teu damang. Eta salira ngaleper jeung mani pararias kitu. Rupina teu raraosnya. Panginten nirisan da geningan eta jol ngaderek-dek. Cek Mama Haji nyangka tegarnah awak ka Mang Sueb. Sumuhun Mama. Abdi teh nuju ka Bancen. Cek Mang Sueb nembalanana meni ngadarek-deg pegat. Keurewas tambah ku era
pedah boga rasa kanyahoan ku Mama Haji. Boga penyakit panas tiris kataji ku mojang gelis maruriang kagembang ku mojang lenjang. Atuh kulemkeun Jang Soeb, ulah moyan. Sok tambah lieur geura. Nah, teu ka rumah sakit. Cek Mama Haji bari neuteuk. Ente, mak, bade panginten engke sonten ngantosan rencangan supados aya nu nganteur kitu tah. Da geningan sakieuna dupi nu teu gaduh bojo mah teu aya pisan nu ngabela. Cek Mang Sueb bari nyerengeh seuri. Awak mah masih ngeleper. Nah atuh Jang, sanes segera milari deui atuh. Keur naon kagungan perusahaan sakitu ageungna. Hasilna tina opat-opat ge parantos aya saanueunana meureun. Ulah osok nyiksa anjeun. Cek mama mah mending gerak kagungan deui. Sajabana ti kitu as aya nu ngurusan urang. Malah bisa anak urang ika urus. Cek Mama Haji bari mesem. An mawi Mama teu aya nu kersaeun ka abdi mah. Sanes abdi teu maksad. Laras ari ku kitu nama usaha abdi sadinten 8.000 sok piraku dugi ka Seeb pangonikah. Cek Ki Sueb mamerkeun pangalakna ngarah ka alem ku Mama Haji. Amuing atuh lain saeutik Jang Soeb. Penghasilan teh geuning. Mama mah nya ge boga pabrik tinun teu sakitu sadintena. Piraku make sareng teu aya nu kersa ka Jang Soeb. Nu salesna Jang Soeb teh nah leres kitu atanapi teu acan aya maksad. Cek Pak Haji bari mesem. Salesna mah ketang ama abdi teh masih keneh bang baungeun ku nu ti payun. Kupun bojo nu ngantunkeun. Bade niat gaduh deui teh sok sieun adatna teu sami sareng nu kapungkur. Cek Sueb pura-pura. Bener ketang Jang. Sing asak-asak milari pigarwaeun teh ulah darapon da urang-urang keneh nu bakal hese mah. Cek Mama Haji. Sumuhun Mama laras pisan kitu. Nu mawi abdi mah teu acan mendak nu saadat sareng indung budak nu maot mah moal waka gaduh bojo deui kitu. Cek Ki Sueb. Soalna mah Jang, boh pameget boh istri milari batur sarumah tangga teh rada abot. Upami urang milari istri kedah tiasa dianggo gegentos indung. Kitu deui, istri milari pameget kedah tiasa dianggo gegentos bapa. Anu matak ama mah kasih nyai, kesit oge nyaeta ka anak ama sontenan. Ulah sok sakadar bogoh ari kalalaki teh. Tapi kudu ditilik heula tina tingkah paripolahna. Turunanana lain turunan menak, tapi turunan jalma hade didikanana. Teu kudu beunghar deui. Dari rezeki mah nuturkeun pokona asal nu bener. Nya alhamdulillah lain ama muji beda kapi menantueun. Kange Jang Ahmad mah jigana budak pikayung yuneun. Tingkah langkuna nyepet bener. Tara daek mewah-mewah kawas batur. Pakaianana sederhana teu daek tingkah. Kasasama ngajenan, kasaluhureun hormat. Nu matak ama bea kadoa ka manehna teh. Malah mun parang mah bulan hareup ge rek gancang dikawinkeun. Rek gancang dikawinkeun ngarah jongjon. Sumuhun ama sumuhun. Cek Sueb bari ngentap deui hatena panas ngadenge soal pikawineunana Neng Engkom ka Ahmad. Hatena samar pola, boga rasa moal kape milik da geuning Mama Haji nu sakitu jiga beratna ka Ahmad. Cek geurentes hatena. Nah, arek kumaha akal tarek kasih mestam teh nya. Leng manehna ngahuleng beri api-api nyieun rokok ngagulung pahpir jeung bako. Cing rek ditanyakeun deui engke mah. Ka Kimistam cek geurentes hatena. Pe kadinya Jang disambil ngaleut kopi eta bila ka bujang tiis. Cek Mama Haji ka Sueb bari regot anjeunna ge ngaleut. Mangga ama cekap sareng hatur permios wae kitu teh mah.
bade ka rencangan heula. Naroskeun ieu sedan aya pesereun margi aya nu bade ngical. Duka kedah sabaraha pangaosna mah dumawi ku rerencangan bade ditaroskeun heula. Ceuk Sueb baringan ngasongkeun dampal leungeun ngajak sesalaman ka Mamah Haji. Amuing kutan bade ngagala sedan. Ceuk Mamah Haji bari nampanan dampal leungeun Sueb. Sumuhun ama, hoyong kitu tah paranti pelesiran. Ceuk Sueb bari seuri. Nya atuh Jang, da aya pakeuna ieu di ujang mah kange naon deui. Ceuk Mamah Haji bari mesem. Mangga atuh Mama di kantun. Ceuk Sueb. Mangga Jang, mangga. Hiji mangsa di imah Nakim Istam diayakeun salamatan rongkah. Ceuk dina ondangan mah disebutkeun teh kumanehna syukuran. Pedah tas menang milik cenah tina hasil jual meuli mobil boga bati numbang ratus ribu rupiah. Ondangan teh lain bae ti batur salemburna, malah aya anu ti jauhna. Di imah disayagikeun meja jeung kursi. Kalayan tempat nu laluasa satempat atawa saruangan nu kacida gedena disayagikeun pikeun tatamu bangsa kaum lalaki, ari anu saruangan deui khusus pikeun kaum ibu jadi teu pacorok. Harita Sueb ge didinya di imah Mistam minangka wawakil tuan rumah jeung deui biaya hajatna oge Sueb nu panggedena ngaluarkeun. Bubuhan jual meulina ge babarengan. Urang paminggir kabeh taya nu teu diondang, malah Mamah Haji, Ibu Haji kalawan Neng Komariah oge geus puguh deui dipentingkeun ku Sueb jeung Mistam, lantaran aya pikir kadua leutik. Parasmanan disayagikeun di hiji ruangan, pepek meja makan 5 meja, ditumbu-tumbu pinuh ku amengan kadaharan. Daging oge sababaraha rupa pasakan, geus puguh nu sejen-sejena. Palayan-palayan hajat lain bangsa jore-jore dipilih ku Mang Sueb jeung Mistam. Istri nu garelis menang midang di hade-hade. Geus puguh tukang nampi tamu mah gadis-gadis pilihan ngahaja menang muruhan. Poe Minggu jam 8 isuk-isuk ondangan geus merul teu pacorok. Tamu pamenggat ditampi ku pamenggat deui dipernahkeun di hiji ruangan khusus pikeun lalaki. Tamu istri dipernahkeun di ruang istri. Neng Komariah ge sasarangan sareng ibuna. Neng engkom beunang ngadangdanan sabasajan-basajana. Teu ngareka cukup make kabaya nilex polos warna gedang saheab. Sinjang batik wit udang mani kantel. Bubuhan radanya antri. Neng engkom teu woleh ngange cindung. Cindungna warna bodas mani nyacas. Barang srog oge Neng Komariah geus dipabag ku hiji mojang. Kawantu rada oge kenal jeung eta mojang purah nampi tamu teh. Mangga Neng, ngalebet mangga. Mangga dijajabkeun ku abdi. Ceuk tukang nampi tamu. Sawios atuh Nyai. Ngange dijajab sagala sanes kanten. Ceuk Neng engkom ka eta mojang. Oh sawios, mangga sareng abdi. Ceuk mojang bari nganterkeun ka panghareupna pisan. Disayagekeun korsina ge jok mani ampuk. Nyang hareupan hiji meja jiga nu ngahaja bagian Neng engkom mah dibedakeun ti nu lian. Bubuhan panyileukan nu boga alpuka. Gek Neng engkom sareng ibuna caralik ngarandeng malah eta kursi aya keneh lowongna duaaneun deui. Kakarage 5 menit Neng engkom diukna di dinya geus jol deui bae hiji istri geulis umurna ampir sri jeung Neng engkom. Paling-paling geseh 2 tahun rada ngoraan Neng engkom ngan ari rupa eleh manis ku Neng engkom. Eta istri nu anyar datang model ka Neng engkom dijajab ku hiji mojang nu tadi keneh. Calik Neng di dieu. Ceuk mojang bari nuduhkeun ku jempolna kana kursi gigireun Neng engkom. Mangga. Ceuk eta istri bari imut ngagelenyu red ka Neng engkom jeung ka ibuna. Tuluy eta istri teh nunda heula loket plastik nu dikeupel dina meja nu jiga pinuh ku bangsa foto-foto dina eta loket katara kaluar maklum plastik. Parantos lami ayi ngenalkeun Cece Suparni. Ceuk eta istri ke Neng engkom bari ngasongkeun dampal leungeun.
Sami-sami. Wilujeng tepang ngenalkeun abdi komariah. Sambut Neng Engkom bari ngagelenyu. Bu, nempangkeun abdi Suparni. Cek Suparni ke Ibu Haji. Nuhun Neng ditampi ku ibu. Cek Bu Haji. Geus kitu mah gek deui darariuk pas sing hareup. Loket plastik dihaja teu disimpen deui ku Suparni jiga nu pamer foto malar kapuji. Eta foto-foto mani nyalang hareup pisan ka Neng Engkom. Neng Engkom pangangguran nempok kana eta foto nu aya dina loket nu ngagoler dina meja. Barang breh sing horeng foto mah ngan aya hiji-hijina tapi gede ukuranana ukuran kartu pos. Eta foto duaan. Awewe jeung lalaki ngan di fotona sapotong henteu satangtung. Barang breh Neng Engkom kacida ngaranjugna. Yen ningali foto lalakina teu sak deui yen eta teh rupa Ahmad. Terus diteuteup jeung rupa awewena sidik awewena mah Suparni nu boga loket tea. Kulantaran rada panasaran Neng Engkom pura-pura pokna. Sae, iya foto teh cobi ninggalan sakedap. Mangga Yi. Saya kumaha sidik awon. Tembak Suparni bari mesem. Ondangan nu sejen mah ngan pating polongo we ka Neng Engkom jeung Suparni anu galuntreng ngobrol. Gap loket diilikan, potona sidik taya gesehna yen eta teh Ahmad. Terus disaruakeun jeung foto Ahmad nu di manehna. Sarua pisan ti baju nepi ka rupa. Jeung deui moal beunang dibobodo yen eta sidik kabogohna. Sok deui loket teh dina meja bari ngaheab hatena panas deg-degan. Napsu pabaur timburuan. Mangga eta simpenan. Cek Neng Engkom bari rada bareureum. Mangga Yi sawios lah didinya. Cek nu bogana. Neng Engkom reup geuneuk rai pias. Hatena tambah panas nempo awewe nu dihareupeun. Timburuan luar biasa. Malah dadak-dadak cecep ka Ahmad kabogohna. Kutan teh Kang Ahmad tukang nyelewer. Sing horeng cicing-cicing nyolong bade. Rupa lunguh ancem geningan. Kabogohna kaunggal sirah. Moal salah. Ieu ge kabogohna. Sidik dipotret babarengan. Mun kitu mah teu sudi najis nuluhkeun nepi ka ngahiji rumah tangga. Boro-boro njaga ayeuna ge kakara bobogan geus nganyerikeun. Cek gerentas hatena Engkom. Awakna ngageter. Jajantungna tutunggulan. Hatena nyongkap panas. Katara beungeut jeung ceulikna euceuy tanda nafsu kapegung. Sedengkeun Suparni gawena ngan malawung we. Teu nyangkaeun jigana teh yen nu disinghareupan timburuan ka manehna. Mitra kaum dangu suka seni Sunda sadayana sakitu wae heula lalampahan Ahmad jeung Neng Engkom nya dina episode kadua. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa nyarengan sagala rupi kagiatan mitra sadayana, mitra suka seni Sunda sadayana di mane bae ayana. Nu di bumina, di pabrikna, di tempat damelna, di mana wae. Mudah-mudahan ieu dongeng teh janten panglipur kalpu pangbeberah kana mana. Insyaallah urang lajengkeun deui enjing naha ieu cenah foto teh aya di Neng Suparni atau di Nyu Suparni. Saha atuh Neng Suparni teh? Nah bener Ahmad teh bobogohan deui sareng Suparni. Tah urang lajengkeun enjing dina episode nu katilu. Sakitu wae, hatur nuhun parantos ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.